Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up dia Oli Alzara Radian, abdi ti kelas 11 IPS 2. Di dia abdi bade ngebawakeun biantara nu temana atau nu judulna budaya kangge kabutuhan hirup. Para hadirin sadayana nu kusim kuring dipika hormat. Pertama jeung nu utama hayu urang manjatkeun puji sinarengan syukur ka Gusti Ilahi Robi sabab ku rahmatna urang tiasa dipasihan dipasihan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dugi urang tiasa kempal di tempat ieu. Teu hilap mugia sholawat sinarengan salam tetap kacura limpakeun ka junjungan urang sadaya buktosna habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para wargina, ka para sahabatna, para tabi'itna mugia dugi ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah turut tumut kana ajaran mantena dugi ka yaumil akhir. Para hadirin kusim kuring dipika hormat, unggal bangsa di dunia ieu teh ngagaduhan adat jeung budaya anu beda-beda. Adat teh dijadikeun ciri tiap-tiap bangsa jeung mangrupa secara sahiji bangsa nembongkeun kaleuwihanna sewang-sewangan. Ningali kana kaayaan di Indonesia teh loba pisan pinuh pisan ku kabudayaan nu beda-beda rupana nu beda-beda jeung nu macem-macem rupana. Malah mah Indonesia teh tos tiasa disebat nagara nu ngabogaan budaya panglobana. Ngindung ka waktu mibapa ka zaman ayeuna loba pisan remaja penerus bangsa nu kurang wanoh malah teu bisa sama sekali basa Sunda. Sabab di pikiran manehna basa Sunda teh kudu musnah, geus teu zaman dipake di ieu zaman. Di zaman ayeuna geus kuduna teu make basa Sunda sabab geus teu gaul. Di pikiran manehanana sapertos eta. Hade keneh bisa bahasa asing anu matak urang teu kupra asup ka pergaulan internasional, tapi nyatana mah maranehna geus dipibudak ku zaman. Maranehna geus teu bisa ngigelan zaman, malah manehna nu diigelan ku zaman. Teu nyaring mana nu hade jeung teu nyaring mana nu gorengna. Bisa ku urang bayangkeun mun ieu budaya Sunda jeung budaya Sajana Leungit eueuh tapak insyaallah ieu nagara bakal dijajah ku zaman nu edan ieu. Para hadirin sadayana nu kusim kuring dipika hormat, sim kuring umaja ka dirina pribadi jeung ka para hadirin sadayana pikeun urang ngamumule basa Sunda. Nu kacida hadena ieu. Mun budaya urang leungit hartina sarua jeung urang geus teu ngabogaan deui jati diri. Tong sok mipohokeun budaya sorangan nu geus diturunkeun ku karuhun urang. Najan ieu zaman geus maju. Lamun aya nu goreng dina budaya urang hayu bebenah. Jadikeun eta hal nu alus jeung lamun eta budaya alus urang pulasara bareng-barengan. Sakali deui sim kuring umaja ka sadayana hayu urang pulasara nu aya di urang, pulasara ku urang sabab hasilna oge pasti keur arurang sarerea. Saenyana mah budaya urang teh mangrupa kabutuhan nagara sabab naon rek diaku henteu nagara teh butuh devisa. Ai devisa leutik gedena datang ti turis-turis nu ulin ke Indonesia. Naha bet turis ulin ke Indonesia sabab turis-turis hayang nempo naon nu aya di Indonesia, budaya nu aya di Indonesia nu aneh nu eueuh di nagarana. Nah, mun budaya urang leungit di nagara urang leungit maka pasti turis oge bakal berkurang. Nah, berkurang da rek naon turis datang ka Indonesia oge sabab geus eueuh tetempoan deui palingan aya girl band, boy band da di negara manehna oge loba nu kitu-kitu mah. Nah, sabab jika lamun ieu budaya di pulasara ku arurang turis-turis makin loba nu datang ka dieu, devisa negara pun moal turun. Tah ku kituna hayu urang pulasara ieu budaya sing aya paedahna keur urang. Urang kudu pulasara sarerea. Sakitu wae ti sim kuring hapunten bila aya kalepatan kata hatur nuhun waktuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.